bisa muka pantau gara-gara aya nini resiko imah punah pinah wae teh geuning dak barang oge raruksak geuningnya ieu ge foto parareupeus pala oge anu asalna tadina genep sikit teh tinggal hiji da pararotong teh ya. Tah urang pasangkeun we anu mah urang pajangkeun ti dinya ngadah rada estetik geuninganan si imah teh nya. Matak lain teu hayang meuli barang parabot itu ieu nu lalucu teh ari punah pinah mah nya mawa na rariweuh nya oge sok raruksak ari dibawa pipinahan teh geuninganan. Tuh rada alus geuning geus dipasangkeun mah nya barena oge saha nu rek ningalin ge urang-urang hungkul keneh sorangan. Angin eueuh hujan cek budak teh cenah hayang jajan kue cubit laba-laba geuninganan di amang-amang da mana atuh dede wayah kieu mah eueuh nu dagang cek urang teh. Pokona nama resepna mah ningali di TikTok tak urang saring heula we ngarah anu girinilana teh lemut asupkeun we kana citakan botol anu kohok geuninganan ieu teh. Tuluy we urang porocotkeun cenah jadi sarang laba-laba ari pek masih horeng liangna teh badag teuing geuninganan jeung teu sabaran ieu teh encan garing geus dibalikeun atuh tingali nampuyak kieu. Lobaan we itu diantepkeun rada lila ari pek mah geuninganan alus tuh geuninganan jadi we nya pokona mah rasana mah seungit mah siga nu siga di amang-amang ieu teh ngan teu boga citakan we anu bentuk-bentuk nu kada ditu mah.